warung euy. Aku mau bakso gitu euy. Mang punten. Ya, Mak. Ieu teh bade ngitip ieu. Oh, Mak, asing mana? Mana kita di dieu? Di dieu nya. Ini ada ya. Tunjukkan dengan. Di lah nya. Ya, Mak. Memang ya. Bisa. Sekarang masih asing loh, bang. Bilang cuma ke warung dia. Itu kebenaran dari itu emang ya. Kamu lihat orang mana? Ama, sok. Nah, masa dia mana? Oh, teman tuh dicap, dicap mana itu dicap? Terus ada ke warung? Ada saya teman batu lagi. Dia kan dicap saya. Mana dia orang? Oh, teman mau dicap. Enggak sengaja dia. Oh, udah teman mau ngecipkan, jak mah ada. Ya, lo sama ngicap amanah ya gimana? Jadi gimana mah? Dapat lawur. Warung dan ya. Tolong dijak lah. Oh, aja deh. Oke, kenal deh. Dia aing ngeukeun warung masukin alhamdulillah ya. Oh, benar. Sok lah jalan cek. Yang punya Nah, dengar. Kan gorengan guys. ah, Gorengan capek deh kan. saya Aduh, gorengan udah dititipin mau dijual sih mah. Mau dijual. Apa yang lu batuan ya, Mas? ada yang ini. Gimana? Dititipkan ya, mau dijual. Langsung ditipun mau jual aja. Dititipkan. Mau dijual. Ampura ieu mah nu batuan ampura. Ampura ieu mah. Dititipkan aslinya aya amanah. Mana? Tadi teh punten hilap itu mana? Oh, nah sabaraha hiji na? Tadi can dikumakeun ieu mah. Can dikumakeun saha ieu teh ulah pati. Tadi jual? Henteu teh dijual ieu mah. Ayo tuli ieu mah nitipkeun cenah orang hayang oge. Maksud aing teh nitipkeun teh jang jual teh oge. Ai aman tadi cek aman keur nitipkeun cenah. Heeh, nitipkeun yang jual dia teh nitipkeun. Itu kan teh dijual can di dia can. Acan tadi kene. Paman dibikin. Oke, belum kemarin. Udah ieu mah aing amanah kene. Nu beli henteu ya teh nya. Aing hanya kali itu lagi mah jadi we. Can jual da kumaha Udah aman keur nitipkeun. Geus entong. Emang, cenah kakak dicokot deui. Si itu mau dijadi, da aing amanah padahal tukang warung. Bener. Ah, ngerti aing.